Ya Rasulullah salamun alik. Dina zohirna mah ngalarang nyana titah mabok di panggung sapeting bisa 2-3 panggung horeng jero nama ojol ayat eta teh jang meuli meo. Moal teurak kajen ku kumaha aya jelema nu mabok didakwahan ku kiai model kos kitu teuk ceuli datang ka teurak we. Moal teurak. Naon sababna lantaran ojol tah mah ojol ayat. Nyana ngaluarkeun ayat susuganan mancing lain mancing supaya menang hidayah tapi nyana mah mancing supaya dapurna ngebul. Mal beres. Nu mantak lantaran ojol deuleukeun geus maotna. Deuleukeun cek Imam Ghazali deuleukeun geus maotna we. Trek we kiai nu sok dakwah maot. Maot misalnya ieu, maot. Aya eueuh nu zarah umat ka dinya. Ternyata eueuh. Apakah teu wauheun? Wauh. Apakah teu akrab? Akrab. Kunaon embung jarah? Pan nyana baheula dakwah. Ag dakwah na ge dibayar ieu gua. Ojol teh mah dakwah. Eueuh karasa. Tapi lamun nyana tilok ojol ku dunya, maot. Masya Allah. Nyana pernah datang ka imah aing nasehatan. Dibere mah dibere tapi teu maksudna nyana. Henteu maksud neangan kos kitu cek pembudak teh masyaallah keur aya nama urang teh ku sasalaman ge kana sehatan ku neuleuna ge kana sehatan komo lamun geus ngajina kana sehatan emang henteu maksud ojol teu maksud ojol jeung dunia geus maotna jelema daratang ka makomna hadiah ka makomna ziarah ka makomna deuleukeun geus maotna mun biasana ojol jeung dunia pek bae eureun moal aya nu inget teh. Eta teh rahasia anu luar biasa terrahasia anu luar biasa. Maksudna Imam Ghazali dek garitakeun keikhlasan jelema deuleu geus maotna bae. Nu mantak urang zararah katua ka naon kitu ngaranna ka Maulana Hasanuddin ahli ikhlas. Urang ngajarahan ka Maulana Yusuf ahli ikhlas. Urang ngajarahan deui kitu ka mana kana jadi ka Ki Asnawi ahli ikhlas. Asal ahli ikhlas jelema ku Allah digiring-giring ditaku saha eta zarah. Aya nu ngagiring-giring eueuh di lembur urang aya jawara paeh hayang urang jarah ka dinya atuh henteu pancena sok nganasehatan gatunya mah marah aya kiai maot teh henteu dijarahan ku muridna acan muridna ge santrina ge teu jarah-jarah acan sangheuk bawatna teu bisa dibobodo nurani mah kunaon eta baheulana jago mah ngajago ngajina hebat mah hebat ngajina cuman ojol jeung dunia lamun ditanya kunaon sih teu daek garah henteu lah kunaon emang pan ngadidik sia atuh ngadidik ge bae lain sok dipentaan asal aya anu ngaji bae tah murid aing sing ade eta hancengan aing teh sing ade nu nanya masalah bae jadi murid oleh kaum mana teh sekali nanya sajutanya yen pondok menta, yen majelis menta, ojol teh kos kitu ngaran. Mal beres. Yen kudu yen majelis manyanana atuh. Ai masyarakat teh nyen majelis aya nyana meuli apansa. Eta goblok kiai di Singapura kos kitu eta. Ieu mah keur carita masalah ikhlas cek Imam Ghazali sampaikeun geura ayat bakal ngerenyed geura jelema mun nu nyampaikeunna nu marentahna ieu adalah teu ojol jeung dunia sok wahai para pemuda nyaahan diri maneh jam moal ngora bae jeung sing hade isuk pageto teh anjeun bakal maot sedengkeun maot teu ngolot teu kolot teu ngora eureunan geura ge mabok ku sakitu bae nyanana teu boga pikiran hayang dibayar dakwahna aya bae 2-3 mah nu eureun sanajan nu maju aya 10 sanajan unggal penting dakwah menasional tapi di benak hatena nyana teh lain eta nu dimaksudna maksudna mah dek numpuk-numpuk harta ieu mah tinggal maksud lain dibere jeung teu dibere lain boga jeung teu boga tapi maksudna sing ada singkah arti menang nyokot ti mana eta Imam Ghazali menang nyokot tina innamal a'malu binniyat jelema mah kumaha niatna jelema ngariung teu niatna naon niatna teh dek tahlilan
Nek syiar kemudian diberi berkatna satrek masalah teka bawa teka jingjing gunya ada satrek berkatna atuh loba jasa masalah tetep bae syiar mah kuari mah jelema dek ngariung tapi itu dimaksud berkatna berkat mending mun satrek pugu cau deh mending mun cau nu beureu mah cau hansip rugi emang cau hansip aya eta kos kitu tah beda niat sih ada niat mantek niat eta sok di non karang-karana sok dibahas-bahas bae ku kiai balikan deui supaya jelas niat urang teh penting dek niat hudang lah aing dek tahajud kasubuhan eta urang geus boga nilai tahajud geus boga pan nilai tahajud masyaallah eta niat jadi kadang-kadang niat eta bakal ngabentuk di akhirat sanajan teu dipigawe niatul mukmin khairun min amali mantak ngaji niatna deleukeun ke kadagena beda ieu sorana beda sora lamun niatna ikhlas mah beda nyelecep ka jero hatena terindu ka jero hatena ngeunaheun ka jero hatena teh eta teh bakat tingku ikhlas di jerona ikhlas teh naon teh lain diomong ikhlas mah teu hayang urusan dunia hayang kalem teh hayang dimulai diagung-agung teh deuk nyampaikeun ayat ieu mah supaya manusia bentak mata hatena henteu maksud hayang dibayar kabeneran diagung-agung aja dibayar dibere eta teh urusan batur asal dirina nah iyalah nu hese teh berangkat awalna begitu ngalengkati mah dek naon maksudna dakwah dek naon maksudna ayeuna ieu mah dek dakwah bae ayo ngan eta teh sok ngomong-ngomong sabaraha jam ieu nya setengah jam lamun naik kareta mau sedang ka mana ya bayaranna ge gede cabok kiai kos gitu mah eta teh ilas eta kos gitu kan eta teh tah piceun mun hayang bener piceun mun hayang bener yeh nyampaikeun ayat ieu disampaikeun di dunia ayat ieu disampaikeun mabok makin menjadi-jadi hese luar biasa nah ye diakhiri ayat nu tadi teh ku Allah wa atiur rasul narurut marane kabeh ka Gusti Allah teh ngalarang melalui Kangjeng Rasul minum arak judi wa atiur rasul tuturkeun turut ku maneh Kangjeng Rasulullah wazaru jeung hati-hati kudu rempan maneh kana berbagai permaksiatan lantaran bakal ngejerumuskeun anjeun ulah-ulah di dunia komo di akhirat nama deui bakal sing jarungkel ka neraka jahanam lamun nurut atuh salamet lamun ngabalieur mengo fa in tawallaitu mani taat mun maneh ngabalieur tina taat Rasul mah Rasul bae tapi teu didenge kiai mah kiai bae tapi teu didenge fa'lamu awas aya rambu-rambu tuh hubunganna naon Kangjeng Rasul mana ma ala rasulinal balagul mubin Kangjeng Rasul mah hanya sekedar nyampaikeun doang atuh ari katarima salamet namun teu katarima atuh bahaya lantaran fajazaa'ukum alaina cek Gusti Allah adapun babales aranjeun kabeh mah eta adalah tanggung jawab kula nurut maneh kukula bakal disalametkeun ka surga teh nurut maneh kukula dijangjian kukula teh bakal dikanarakakeun sakitu bae Rasul mah teu aya patula-patalina naon kitu kene kiai ngalarang niat mah sakadar dakwah bener-bener lillahi taala aju jelemana teh daek narurut ka kiai atuh annama ala rasulinal balagul mubin kiai mangan sakadar nyampaikeun doa nurut jeung teu nurut lain urusan kiai mantap kiai ulah marah lamun dakwah teh aju teu narurut marah kiai goblok sia teu nurut ka aing deuk nurut ka aing deuk nurut ka saha sia tolol sia goblok sia eta kiai moal beres sama kos kitu mal beres atuh ieu keur nyampaikeun bae haram riba haram ngredit haram praktek isuk-isuk datang Waalaikumsalam naon ya ampura kiai kunaon aduh doakeun kula bulan kemarin itu bisa bayar kreditan karep mudah-mudahan boga cek hate ai kamari aing nyampaikeun haram kuari minta doa ka aing ieu aing teh sieun nu kabalingar sebenarnya
Deres kene sama deres kene sama kos gitu. Deres kene, deres. Nu kieu, Waalaikum, cerik bang. Oh, nyabikang di bang. Oh, di mana nih? Oh, udah deket cenah didinya. Enak. Aduh, cenah daripada ditarik deui ku dealer mau nginjem duit. Ya. Iya. Aduh, boga salah kita henteu si budak. Mun teu onam. Artina itu depan Masya Allah gula ngaji mengaji baik ke kiai ngadenge baik jadi menginjam duit bae jangan bayar kreditan innalillahi wa inna ilaihi kudu kumaha ta atuh teh kumaha nyampaikeun anak nyampaikeun bae ngan can datang ka hatena can dibere hidayah ku Gusti Allah berarti mahal teh anu ngagulak-gilekeun mah anu ngaleungitkeun hijab mah lain kiai lain wali lain Kangjeng Rasul nu mere hidayah mah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Timbul pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Urang mah alhamdulillah cek para sahabat teh kazamanan karena ayat innamal khamru wal maisir sehingga orang sadar nu tadina osok mabok eureun tadina sok judi eureun tadina nyembah ka patung areureun tadina dunus nasib ngundi nasib baju areureun ku ari mah kulantaran urang nyaho kana haramna ngan ieu ayeuna mah fakal fa bi ikhwanina alladzina matu wa hum yashrabuna al khamra wa yakuluna malal maisir. Eta dulur urang tetangga urang nu kamari ieu mararabok kamari ieu jararu diaju ku ari parae eta kumaha kamari ieu meme diharamkeun nyana mabok aju pae nyana judi duitna pake dahar dirina pamajikan jeung anak pae eta kumaha nya ai urang mah kuari geus areureun ieu jageus jaho ieu kana haramna ai eta bapa urang emang urang uwa urang kawau urang anu baheulana mararabok paeh kumaha eta iman mah iman ka Gusti Allah tapi can turun ayat saklek haramna arak nyana kaburu paeh kumaha nya eta jol be ayat ieu laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآسنوا والله يحب المحسنين. Gusti Allah laisa 'alal ladzina amanu wallahu alam bimuradi teu aya tetep ka jelema nu ariman ngimankeun geus amilus solihati bahkan beramal soleh junahun dosa teu kadosaan fi mataimu dina sagala rupa hasil-hasil nu kumanehanana didahar lamun dina arak mah kunyana diinum nginum arak wal maisir hasil daripada judina kunyana didahar dirina jeung pamajikan keluarga eta mapan qoblatari memeh diharamkeun artina jelema nu baraheula iman ka Gusti Allah jeung Rasulna bahkan nyana ngamal soleh ngan encan turun ayat kasaklekan haramna diharamkeun nginum arak jeung judi kemudian nyana kaburu maot cek Gusti Allah laisa junahun teu dosa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihat bagi jelema nu ariman terus amal soleh fima ta'imu dina naon nu kunyana nu diinum arak diinum hasil judi kunyana didahar asal idza mattaqau wa amanu wa 'amilus solihat di mana aranjeuna takwa di mana aranjeuna iman di mana aranjeuna beramal soleh asal iman takwa beramal soleh masalah lantarannya maot memeh diharamkeun secara mutlak dikuatan deui ku Gusti Allah summa taqaw amanu inget yang penting mah takwa jeung iman modalna syaratna asal takwa jeung iman tambahan deui ku Gusti Allah summa taqaw ahsanu
nu penting mah takwa jeung ihsan. Nu mantak aya 3 di dieu teh ittaqau teh loba amat. Aya rahasiaan teh barang dibongkar ku ilmu bilagah mah. Nomor kahiji aya idza mattaqau wa amanu wa amilus solihat. Nomor kedua sumattaqau wa amanu. Nomor katilu sumattaqau wa ahsanu. Aya 3 ittaqauna. Loba amat atuh cukup bae hiji. Ittaqau anu awal mah eta adalah jang pribadina. Ittaqau nu kadua mah jang pribadi jeung halayak rame. Ittaqau nu katilu mah jang dirina halayak rame jeung ngalaksanakeun ihsan. Nu mantap aya iman, aya Islam, aya ihsan. Aya syariat, aya tarekat, aya hakikat. Selalu kitu bae dina Al-Qur'an teh. Nu mantak di dieu ge aya 3 ittaqauna. Ittaqau nu pertama ittaqau iman, ittaqau nu kadua ittaqau Islam, ittaqau anu katilu ittaqau ihsan. Nu mantak ittaqau nu pertama ittaqau syariat, ittaqau nu kadua ittaqau tarekat, ittaqau nu katilu ittaqau hakikat. Mantak ge ieu aya ihsan, terakhir mah ihsan, hakikat ye summa taqau wasanu. Ngan kabelah dieuna istimewa Gusti Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allahumma mika cinta jeung mika resepna teh ka jelema anu nyieun ihsan. Berarti anu ittaqau binafsihi masa kadar takwa jeung iman jang dirina masih diproses engke di akhiratna. Nomor kadua ittaqau anu kadua jang bigoirihi jang bisa merean ka batur nyaritakeun ka batur tapi dirina mancan ihsan masih diproses ku Gusti Allah. Anu henteu diproses mah anu meunang mika sedikit cinta Allah ia adalah jelema anu ittaqa amal soleh iman termasuk ihsan. Ialah wallahu yuhibbul muhsinin. Nu kumaha ihsan? Ihsan anta budallah kana katarahu wa ilam takun tarahu kanahu yaraka. Mana ibadah ka Allah seakan-akan neuleuh ka Gusti Allah. Mun can bisa seakan-akan dideleukeun ku Gusti Allah. Berarti teu pernah bae aya mimpar-mimpar urusan dunia, teu ojol nyampaikeun Qur'anna, teu ojol nyampaikeun ayatna, teu ojol nyampaikeun hadisna jeung urusan keagungan kemuliaan, jeung teu ojol kana urusan dunia ihsan. Sieun ka Gusti Allah. Bahkan mun dibere duit geus sieun nya nama. Waalaikumsalam. Di mana ye? Di atut. Ai butuh ieu ka duit teh. Ngieu teh pan keheulanya halal apa haram. Kitu ahli Allah. Kela dieu kala. Dabara duit. Yang dibuka teh bu emang tarima bente suara duit lah. Barang dibuka teh 1 juta. Lah leutik 1 juta. Mun 5 juta mah bejakeun ka atut. Daek. 1 juta mah mung. Panai 5 daek kagok ka neraka. Aduh, neangan daftaran we cenah daftaran eta naon kadang-kadang KTP. Maksudna dek di umroh-umrohkeun. Ya umroh jadi ganjaran apa henteu? Kunaon teu berpikir, masya Allah. Ieu ayat lain lalagaan. Gusti Allah cukup bae ieu teh, make ittaqauna hiji bae. Cek ahli bilagah mun hiji ge cukup. Tapi make ayat 3na ieu teh lain lalawara. Ya Allah ya Rabbi. Maka idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihat. Hiji mereka 2 summat taqaw amanu 2 mereka 3 summat taqaw ahsanu. Masya Allah 3 ittaqauna ge hati-hati sing rempan maneh awas hati-hati karena berbagai paharaman jeung permaksiatan. Imankeun ku anjeun beramal anjeun kana amal anu soleh hiji berarti syariat. Tambahan deui ku Gusti Allah summat taqaw wa amanu mentak ka dieuna ge make tafsiran Imam Jalal teh sabatu ana taqwa wal iman di jerona teh geus tetep takwa jeung iman ngan kuari ngalaksanakeun nya nante akana intisari takwa jeung iman tarekat ngaranna suluk disebut berangkat kuari mah lain sakadar iman tetapi nyana berangkat hati teh supaya benar-benar deket jeung Gusti Allah.
supaya datang ke mana ya? Supaya datang diri teh ka Gusti Allah. Emang Gusti Allah bisa ditempuh jalan mana? Bisa teu naik kereta, bisa teu naik kapal atau naik Apollo. Oh, otak nancan datang eta budak. Gusti Allah mah di mana-mana aya. Tapi lain berarti eta Gusti Allah. Kumaha tuh ngaji nu mantap ge. Jangan ngaji geus terus bae. Atuh otakna pendek jasa sia mah. Campur jeung naon? Wayah ngaji-ngaji wayah datang ka imam nonton TV melulu. HP bae meuli nu anyar deui. Oh, budak. 3G HP na geus. Mending mun ngarakeun aki-aki geus bau kuburan. Mamawa HP keneh bae. Ya Allah, ya Rabbi, tak aki-aki buang ka warah jas. Itu para rantes aki-aki bawa HP Gusti ya Allah nu aku. Ya pasti aing dipake ka greget ya ku Amerika. Naon sebabna? Perusahaannya napaan? Waduh bahaya ieu cenah kiai. Ngalarang meuli HP. Waduh, aing nyeunan HP kunyana dilarang. Aing mah ngan ngalarang doang ieu meka. Ya tetep kiai ajeuna ge meuli bae. Ngan ngomong bae heulanan ieu mah. Lamun dek bener-bener nyana make ittaqau nu kadua tenden HP selamat berpisah. Aku mendengar pengajian dari kiai, ternyata engkau harus pisah. Dengan berat hati aku bisa terpisah denganmu, tetapi demi menuju Gusti waduh engkau akan aku tinggalkan. Tapi ai dijual mah moal si HP bisi aing hayang deui setengah hate teh jelema teh. Setengah hati, kudu nalan, pican, plus, melidai. Lain lalagaan ibadah teh nu mantak urang eueuh ngeunah kumaha ilmu fatul muin mah aya, ilmu jamul jawame mah aya, ilmu tafsir mah aya. Kok eueuh ngerenyet cenah ibadah? Eueuh ngeunah, asal eueuh ngeunah bae ge kadeuleu jelema mah sinarna eueuh. Emang kumaha gitu? Lamun aya jelema nikmat ibadah, ngan nyaritakeun nikmat ibadah mah teh mah geus rahasia bae hese nyaritakeunana. Ngan beda ke sinarna. Boro-boro deukna naon? Tah pepegatan jeung HP bae geus sakitu hese. Aing mah jaga sekolah umur 60 tahun ku batur di ustad-ustad jeung di kiai-kiai. Lah HP aing isin aing. Geus aing mah moal. Kuari mah HP teu boga nonton TV bae. Atuh ieu bagi berat penyakit. Bagi si parah ieu mah impus ieu mah kiai kos kieu mah. Geus teh TV geus sia mangpaat aing neuleuhan sia bae ti baheula teh ngan saukur berita bae paling ge anu-anu lah. Film nyanyi geus teh hayang aing mah geus tah. Dua tang. Coba ge dua bae HP jeung TV. Ieu teh di jero hate diberesihan teh hayang teh mah kos kitu mah lahun walabun teh mah geus aing mah deuk ka Allah bae saminggu bae ngerenyet bakalna hayang meuli deui. Aduh menang saminggu dari cokot deui HP. Tidak kuat aku berpisah denganmu, jaringanku kurang sehingga undangan ngeriung kok enggak ada. Yang biasanya kayak ondo sama kos gitu. Itu bisa pepegatan. Dek menuju ke Allah kudu aya anu ditinggalkeun, kadaanan ninggalkeun dunia secara total. Keheureuyan nu kitu bae heulangan. Lah cenah disebut ortodok, keun bae disebut ortodok ge tereh paeh ieu. Daripada disebut modern haju paeh, modern kabawa ka ditu hanas ibadah teu ngeunah. Pikir tak ku otak. Ya Allah, ya Rabbi. Ya ndek naon ya? Ieu mah keur carita summat taqaw wa amanu tingkatan kedua. Tingkatan kahiji mah eta tadi engke aya proses keneh bae. Allah teh ieu tilu teh aya rahasiahan. Ngan saeutik we dijelaskeun ku Imam Jalal teh. Coba deuleu tafsiran di kitab-kitab lain tentang ayat ieu. Masya Allah. Teu sembarangan Allah nenden tilu takror teh. Tapi takrorna teh takror teh budak balik. Takau deui mun eueuh rahasiaan moal dipuat di dieu. Tah tingkatan kahiji mah nu tadi teh ya takwa, iman,
tapi tetapnya masih biasa kena baik, cuman di mulut tidak sampai di hati. Waduh, sedangkan kan dari mata turun ke hati. Sia ngarora keneh mah gitu. Aku hari mah teh geus beres ta eta mah geus tah. Wa summat taqau wa aman pelaksanaan ieu teh. Duh. Anu kamari teh maharim dilaksanakeun. Ku hari mah geus menuju ka Gusti Allah lah tah dibere duit ge. Ieu teh saha? Teh anu henteu. Ente mah rada gede, gede dek leutik, ente bae kula. Nu lumayan jeung nambahan meuli apa Avanza. Ente aing ka jeung teu make Avanza naik angkot aing. Geus teu bae, cek aing teu bawa, bawa ka ditu. Sugan hayang ditamban teh hayang. Kecuali atutna kawin jeung aing. Tarekan sakit atuh. Misalna lain ti atut bae sarwati wahidin ge. Ulah. Urang pilih sesuai jeung nurani. Abeh urang di dunia beres, di akhirat henteu dicarekan ku Gusti Allah. Ieu mah jang santri, bejang santri. Anu lain santri mah teu nyaho nu hukum. Jang kiai atuh mimba bi komo. Santri mah pan nyaho, ieu duit nu kos kitu teh beres. Peureum manta kunaon? Peureum sakedeung deui 2 bulan deui. Peureum. Ya berem sabelah mata mangintip ngaranna. Aya nu kieu bae cenah aya di ditu. Cenah aing kiai. Batur mah aing di ustad. Aya nu pae ngundang ka aing, ngariung ka aing, muludan ge aing kaundang. Tapi ieu aing can diambeun meureun nya. Jen can ti kulon can aya, ti wetan can aya. Aing mah meureun kunya lain pajar jelema kadal meureun. Dek ngeunaheun kumaha ibadah. Ikir carita summat taqau. Panyakit eta teh kos kitu teh. Geus HP panyakit, TV panyakit, jaringan-jaringan panyakit, duit nu teu pararuguh panyakit. Lepaskeun geura eta sok kudang peuting. Usolli Allahu akbar. Maaf, engke bakal kabayang guru ikhlas urang. Bakal Allah mere kos kitu heula. Tek bae kiai anu mah meureun ngeunaheun soal aya engke di jero hate. Allah tambah ikhlas. Eta teh dorongan moral anu ku Gusti Allah ditambahan ka hate urang. Naek urang tek. Komo wali meureun. Allahu akbar. Lain ngahayal, aya ngahayal mah bahaya. Tak maka ditu Kangjeng Nabi mah di Guha Hiro sorangan meureun ku nikmat-nikmatna teh ibadah. Allahu akbar. Geus ngeunangeun ibadah. Moal bisa lamun aya hahalang Allahu akbar. Kamari 500. Lamun ka panggiri asana 1 juta ya. Iraha ya undangan deui nya. Hayalana kos kitu beda. Ieu mah kula mah alal hak bae beda ke pemikiran beda. Allahu akbar. HP nu eta kekerbeka. Anu anyar sabaraha duitnya. Buatan Cina sih sabaranya. Cak batur bagus tapi teu rusak. Kajeun lah isuk bae gitu. Moal beres, cak aing moal. Moal komo anu ngahape. Allahu akbar. Ting tong. Saeta. Iya kana budu aya ting tong. Wah iya kana saya. Urang gitu salat. Tek ceuli datang ka ikhlas bae ge. Ieu keur carita urang lalagaan. Beda engke jeung beat mah dina tarekat lain deui doktrin. Ieu mah keur carita dilalagaankeun bae. Pikir ku urang moal bisa kajen ku kumaha ge. Mentak aya jelema norekat boga HP pabatola torikotuhu. Batal kajen teh zikir 9.000 ti peuting boga HP batal cak aing batal. Deuleu persyaratanana. Cenah saya teh wah di tarekat teh batal. Ya mah teh saha-saha cenah nya mah udang-udangna ge gede geus muka sapah. Oh, bohong. Deuleu syarat daya 40 persyaratan. Masyaallah. Lain haram. Haram mah henteu apa Pak. Tipin teu haram zatiahna, jatuh najis teu naon teh mah kos kitu mah. Tapi bagi nu norekat teu meunang. Henteu meunang badak amun aya kiai hebat sorbanna ge ngangsar ka handap.
tapi make kene HP geus ieu mah syariat kene ieu mah bangsa nu pidatona hayang duit ieu mah nu geus ieu mah geus kabaca ieu mah kabaca ieu keur carita nomor kedua summat taqwa amanu lain lalagaan nomor katilu mah geus jadi summat taqwa sanu sieun ka paharaman sieun ka permaksiatan khususna nu opat tadi umumna kuliah ing paharaman kemudian manehanana teh geus ngalaksanakeun perjalanan nu tadi teh kuari mah geus asa deukeut jasa jeung Gusti Allah pan urang teh diangkat jadi wali karas mentak dipertanyakeun jelema sih jadi wali karasa apa teh karasa jadi wali teh aya nu henteu ngarasakeun eta keur nutup-nutupan karasa mana karasana asa eueuh dunia teh nu aya ngan Allah doang geus nyana teh engke asa kaduhung hirup nu kamari ieu duh aing eta Imam Ghazali caritakeun kos kitu Imam Ghazali geus diangkat jadi hujatul Islam tapi can jadi wali begitu trek jadi wali eta nu kamari magahan ngaji teh eta mah dosa aing magahan ngaji aing ngarang eta teh dosa aing dosanya na kos kitu teh eta ngarasa dosa sebab orang teu ngeunah tama ibadah kos ketika nah ini ieu we ibadah nu bener mah ieu cakena tuh ya Allah ku ngeunaheun ibadah teh geus teu boga pikiran naon iyalah summat taqwa sanu sedengkeun ka dieuna Gusti Allah wallahu yuhibbul muhsinin lain leutik-leutik ayat ieu teh mantap ge masyaallah hiji ku Gusti Allah dihampura dosa-dosa jelema anu baheula nginum arak ajung ngimankeun jeung amal soleh lantaran nyana nginumna teh meme diharamkeun secara mutlak kakarak aba-aba doang aju kaburu maot kitu keneh nyana barang dahar tina hasil judi eta ge sami bae dihampura lantaran can turun ayat secara mutlak berarti luar biasa Gusti Allah mah ari encan datang ayat mah tetep bae dihampura kos urang ibadah aju teu nyaho dihampura bae mantak ibadah mah makin bodoh makin gampang jih atau makin gampang urang dek ka Mekah kemudian aya nama toab sedangkeun lamun toab teh kapan kudu boga wudu ja toab ka salat sedangkeun kuari hese ngaraksana lantaran atupan jelema teh ribuan urang kakarak ge salengka geus aya jelema urang takroni nya hideung antal jeung urang mending mun putih mah nya hideung nya batal kan gereget eta urang kitu mah urang kalau urang India atau Pakistan tapi nu geulis teh pagon nu teu geulis mah manya kertoab sih ditakeun geulis andai kata aja sia mapan kitu bae pikiran teh batal kumaha atuh ji atuh taklid ke mazhab Hanafi mantak naon ja mazhab Hanafi mah teu batal mun antel kulit jeung awewe aju taklidna di mana ieu ti wuduna kene apa ti toapna tergantung jelemana lamun santri ustad kiai taklidna ieu adalah ti wuduna lamun jelema teu mondok kuari ka Mekah titah taklid ti wuduna ge teu bisaeun bingung nya geus begitu wudu sampai engke bae tah dina toapna abdi taklid ka mazhab Hanafi nu cek mazhab Hanafi mah antel kulit awewe jeung lalaki teu batal geus bae wuduna sampai tapi nyana toapna toap make Hanafi jang nu bodoh mah atuh sanajan didedet ke emang bodoh entar cek Kangjeng Nabi al-amila madhabalah nu bodoh mah teu bogaeun madhab